Ngaladangdeur alias singkong jeung metis. Jadi carita nyadak ieu hayang metis ngeun bogana muris doang. Nah aing ieu nyier campur nyadangdeur ka pipir horeng mabudaknya ditoongan ku aing eueuh nu beutian. Setelah kukurilingan akhirna ieu aing dak nyanimu ieu nu beutian ku pageuh budak ditarikna ge heuh nya sugan aing mah budak eusina ku gede-gede teuing jak ku pageuh. Ai barang dicabut horeng beutina mah atuh dak heueuh nya uyuhan bae ku ayaan ge di pipir ieu bari lain pelak ku aing ditancep-tancepkeun doang ieu dangdeur atuh heuh uyuhan ku beutian ge atuh heuh dak lumayan bae bari jeung eueuh mah nya sagede kieu ge tah ku aing geus lanjut dipotongan nya bedak ieu jeung campurkeun kana petis teh leperna ge ku aing diganti ku nu gede dak atuh heuh ja ieu mah geus niat ieu panek metis heuh bari jeung tu loba eusina ge pangaruh bae dangdeur jeung muris ge atuh heuh gulana ge bari jeung gula putih dak ja aing teu boga gula beureum haju mah ieu dicabean diuyahan ulah poho biar ada rasa tidak lupa dak didelanan nya biar pelem tah heuh ieu geus anggeus caritana dak hewani ngalowog-lowog nya biasa bae sih ieu mah kana sagala ge pan ngalowog-lowog ieu heuh lain ku ngeunah-ngeunah teuing dak teu bae ku beuki.